sora jeung aing Lis. Siap. Siap, Akang. Cik. Diajar si sindiran. Siap. Turutan Lis. Sok atuh Akang. Hitam manis dodol Garut. Sok. Hitam manis dodol Garut. Iya sip. Nasi uduk pinang tongkol. Sok. Nasi uduk pinang tongkol. Eta sisiniran, eta cangkangna, ayeuna eusina. Ubar tirisnya obelut. Sok. Ubar tirisnya obelut. Sambil tutup pegang botol. Sok. Sambil duduk pegang botol. Iya, sip. Eta hiji di sasireun eta. Teh Wiwin. Oh, si hitam manis. Oh, diuji Win, siap. Siap. Siap, diuji ku dewek ya. Aya roda ditanyakan, sok. Aya roda ditanyakan. Ketinggang ku pangpung jengkol, sok. Ketinggang ku pangpung jengkol. Aya rana gogoakan, sok. Aya rana gogoakan. Sieun hulu kereta api. Hei. Oh, nasiun kacalet tawat tadi wae. Oh, aduh ampun. Cing diajar Cianjuran ah. Cianjuran ah. Moal. Lis, diajar Cianjuran Lis. Siap, Akang. Mapai susukan juturut. Cak. Mapai susukan juturut. Cak. Kamu ngetelik, Akang? Juturut. Cak. Map. Tinggal jut. Aksa kali deui Akang hilap deui. Mapai susukan juturut. Cak. Mapai susukan juturut. Cak. Juturut. Pakai geli, belum betul. Akang gelikna atuh dah. Pakai geli, ulah lempeng we syaratnya. Dengekeun. Juturut. Dah. Juturut. Dah, lempeng we syaratnya. Kudu ngalabok ini sok, geus sok. Hiji deui. Hah? Saya eta mah Teh Wiwin dah. Siap. Moal ameng Mang Epot. Hah? Moal ameng. Sok. Teh Wiwin siap. Siap. Kela tamang. Keur ngopi. Nah, karena barang akar nih si Dente. Aduh ampun. Teh Lilis lah, nah karena barang akar wae atuh. Teh Lilis deh ya. Siap. Teh Wiwin mangke. Siap, Akang. Lilis deui. Duh mah abdi ampun, sok. Duh abdi ampun. Iya sip. Pegiat sok. Naon Akang teh? Pegiat sok. Sok. Sakali deui Akang hareup Duh mah abdi ampun pegiat sok sekali gue. Duh
Sok. Manya akan mau gentong. Alim. Aduh ampun sok duit bisa tos ngobrolna siap siap duit Susana mani di sumur ketemu ubur-ubur sok Susana mandi di sumur ketemu ubur-ubur. iya sip gelikna ketemu ubur-ubur sok Ketemu ubur-ubur. iya sip lumayan segitu mah lumayan siap setiap ayat cangkang nah pasti ayat usina ya usina ya Susana mandi di sumur ketemu ubur-ubur tak ya usina ada apa di balik bujur sok sok Ada apa di balik bujur? Alhamdulillah banayagan ku tinggi geus jarara di anjing paingan ceuk dina agama anjing teh haram najis mugolodoh disebutna oge Mas jelas atuh eta mah. eta najis anjing cenah kudu dikumah ku 7 cai jeung 7 taneuh kakara bersih dina wujud urang tapi si lain geus nganyerikeun hate aing cai naon taneuh naon nu bisa ngabersihan kana kanyerian aing di maneh kunaon cenah kancil bersihkeunana Berewe tanah letak akang bersih. nyeri hati atuh aing tingali aing nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era deuleu tadi mah ge beureum mah Naon aya akang? si dewala ngarekenek di kenangan patuti-patuti beri kotak parala kita kenal bapak aing di kenangan ngarekenek nah ari datang dewek patuti-patung pelos berwak ping-ping ping isine nu berwakul akang Akang nyeri hate. Oh. Pedah kenal dikeplos-keplos. Oh, hampura we atuh sakitu mah heureuy we atuh. oh itu urang teh pan atuh geus teh jiga deui jeung urang teh lieu saperjuangan Nya atuh hampura we da geus biasa. ciri khas orang timur adalah sopan santun ramah tamah DP hadap asyur tawaduk Nya geuleuh kunaon liwah kunaon siling nepi ka eta dewek ngarekenek kenang dikeplos-keplos nya atuh heureuy we kitu mah hampura atuh akang. bujur aing geus meroweng tinggal nyipratkeun geuleuh tong amak-amakan akang ah pemerintah sabi lagu bapak cenah Eta Bapak Semar. bapak dewek minta lagu Nya lain jelema begitu mah Semar mah lain jelema robot coba eta kakolot. robot ieu ding robot Aya kawalat akang. pilih cenah ujang goreng patun cenah Aya katulah urang sih. paingan jeung dalang eta Semar Nah kumaha kitu cek dalang. Semar yawinang no wayang kuncung kamerkaan Aya kawalat kitu kakolot jeung aya Lo mun teu silu. Semar hijauan tah doraka akang ah jadi Semar orang hati aing pada Oh, jadi itu kemajuan Oh, jadi itu anak dorang kolot eueuh. Semar teh orang hati aing di anak mata hirup naueuh kemajuan Oh, kodeke akang nu dorang kati kolot. batur rumah ka anak teh nganang-nang aneng-neng ngablang-blang ngabelung-belung mamelikeun Honda Beat mio ieu mah ka anak teh alah sepot tong sakola si aing mah angon kebo muning ku sia Ada akangna pedegong. geus lahun muning ku sia Pedegong akangna teu dorang diwara. besar kolot gitu dah ninggalkeun Bang Balu keur jadi anaknya batur mah karu jadi anak teh nganang-nang aneng-neng ngablang-blang ngabelung-belung ieu mah Ade gilapnya anu tes gabung sareng anu badai gabung
Iya, tadi udah hilaf. Iya, di like we, di share, and subscribe. Milih ayah nu hoyong komen di atas bukan siapanya. Segitu we di agamanya. Dah.